Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Arkanus sholati ari pirang-pirang rukun salat sab'ata asyara eta ayat 17. Al awwalu ari anu kahiji an-niyatu eta niat. Asani ari anu kadua takbiratul ihrami eta takbiratul ihram. Asalisu ari anu katilu al-qiyamu eta nangtung alal qadiri ka jalma anu kaduga fil fardi dina salat fardu. Ar-rabi'u ari anu kaopatna qiraatul fatihati eta maca surah al-fatihah. Al-khamisu ari kalimana ar-ruku'u eta ruku'. As-sadisu ari anu kagenepna at-tuma'ninatu eta tuma'ninah fihi dina ruku'. As-sabi'u ari anu katujuhna al-i'tidalu eta i'tidal. As-saminu ari anu kadalapana at-tuma'ninatu eta tuma'ninah fihi dina i'tidal. At-tasi'u ari anu kasalapana as-sujudu eta sujud marrataini kalawan dua balikan. Al-ashiru ari anu kasapuluhna at-tuma'ninatu eta tuma'ninah fihi dina sujud. Al-hadi asyara ari anu kasabelasna al-julusu eta diuk baina sajadataini di antara dua kali sujud. Al-thani asyara ari anu kaduabelasna at-tuma'ninatu eta tuma'ninah fihi dina julus baina sajdatain. As-salis asyara ari anu katilubelasna at-tasyahudul akhiri eta tasyahud akhir. Ar-rabi' asyara ari anu kaopatbelasna al-qu'udu eta diuk fihi dina tasyahud akhir. Al-khamis asyara ari anu ka-15na as-salatu eta maca shalawat ala nabiyyi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi dina tasyahud akhir. As-sadis asyara ari anu ka-16na assalamu eta maca salam. As-sabi' asyara ari anu ka-17na at-tartibu eta tartib. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. An-niyatu ari niat salasu darajatin eta aya 3 pirang-pirang tingkatan. Ingkanat tegesna lamun kabuktian naon as-salatu salatna fardhon eta salat fardu. Wajaba mangka wajib non qasdul fi'li ngamaksud migawe wa ta'yinu jeung nangtukeun wal fardiyatu jeung nyebut fardu. Wa in kanat jeung lamun kabuktian itu salat nafilatan eta salat anu sunnah muaqqatatan anu di waktu-waktu qaratibatin seperti salat sunnat rawatib au dzati sababin atawa salat anu ngabogaan sabab. Wajaba mangka wajib non qasdul fi'li ngamaksud migawe wa ta'yinu jeung nangtukeun. Wa in kanat jeung lamun kabuktian itu salat nafilatan eta salat anu sunnah mutlaqon kalawan mutlak. Wajaba mangka wajib non qasdul fi'li ngamaksud migawe faqat barina wungkul. Al-fi'lu ari migawe usolli eta lafaz usolli. Wa ta'yinu jeung ari nangtukeun zuhron eta lafaz zuhron au asron atawana lafaz asron. Wal fardiyatu jeung ari nyebut fardu fardon eta lafaz fardon.